Sakotak nabukbak siloka awak nalungtik wayang sepetik silip sintir ngaji diri wayang purwa nusantara tutur tinular budaya bacaan sakabe jalma nu sumebar di alam dunya ia di alam ditinggal yasa aulia waris aji para wali caang nati maha sukma uning nati maha suci lalakun awi carita palsafah manusia di pedar juru beratak di dalam kanda buana acarios di kampung anu nyingkur sisi gunung katelah kampung tumaritis desa Nalgorowong panganyerkan hiji sepuh nu parantos kasipuh ku pangaweruh kasah ku pangabisa kapatri ku pangarti senyatane kisabda palon murah semara badrananya sapala mampah lurah semara badranaya mariksa rasa mariksa diri we ucuk kiwarima kakang silaing kadir kasih cepot ketemu akang dihaturan ke bapak kapanjang cenah syukur silaing calalager ujang nu ari awak mah dewek teh jagjal pucu ngan karana ge hate dipangpalerkeun hese pucu ari silaing saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan purnyung taun sok minang kabanungan sanajan manusia ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karepan teu angin kadar tinu kawasan nu bakal kasorang jeung karanapan saperti anu karanapan ku urang sadaya ayeuna
ningali perkembangan zaman ayeuna ucu harengheng kudedengan pajejet kudedelean nagara urang kerdilana wabah jeung musibah kejadian beleduk di belah kidul teu acan rampung jeleger di belah kaler teu acan rengse datang di belah wetan atuh di belah wetan teu acan beres kurunyung di belah kidul kitu jeung kitu we ucu ngan parandene kitu genteng-genteng ulah potong sanajan begeng ulah digotong nya ucu laras urang pasrah semerah kanu kagungan urang sadayana tawakal kana sagala hal perkara anu datang kahadirah Allah subhanahu wa ta'ala di mana datang hade urang geura syukur di mana datang goreng urang teh kudu sabar sabab hakikatna hade jeung goreng teh eta tetepna teh datangna teh ti Allah kene anu nguji kana katetegan jiwa urang nepi ka mana naharek oyang urang teh ku ayana bencana kiwari atawa rek ningkatkeun kaimanan jeung katakwaan kanu murbeng alam nya ucu bagja wa ucu asa kagunturan madu kaurugan menyan putih wa kumaha kitu mah saumur-umur wa ngawayang kakara wa ngawayang teu mawa panayagan kakara estuning wa teh kagunturan madu kaurugan menyan putih tiasa nepangan wargi-wargi uak di dieu di desa Sukarasa Kampung Sirnajaya Kacamatan Samarang Garut ku apukahna ieu teh ucu muringkat bulu-bulu ieu teh deuleu di pasantren Tajallidin pimpinanana pangersana Bapak Ustad Ahmad Subarnas dina raraga nyaeta Mieling Isra jeung Mi'raj jungjunan urang kapungkur pangersana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge reng-rengan pini sepuhna di dieu ucu ti awit Bapak Awan Sopian atanapi Abah Awan Bapak Asep Sopian Bapak Ocan Bakti Santosa Bapak Mumu Mubarok aya Bapak Cucu Bapak Asep Suhendar Bapak Herman Bapak Idang eta teh RW 7 ucu Bapak Rustani eta mah RT 3 Bapak Ahmad Tebas jigana ieu tukang luaran tangkal kai ieu ngaranna Tebas Ujang Muklis Bapak Nang Bola kakara yang ngadenge make bola segala rupa ucu jigana ieu Bapak Nang Bola teh pemain badminton jigana sepak bola Bapak Eni Bapak Ihin Bapak Engkun Bapak Ne luar biasa ucu oge Ibu Hajah Ai Fatimah
Heeh. Sarang ibu Tintin jigana ieu tina klakson namina tin 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 Eta mah tidit atuh. eta mah ibu bendahara deuh Apal wa. mata gua mah teu jauh ti ibu Hajah Ai Fatimah we jeung ibu Tintin. Oh, pan bendahara teh teh lucu. Heeh. Panayakan teh aya rokok. Alhamdulillah ucu sakali deui jazakallahu khairan kasiron. Wa tiasa nepangan urang dieu sanaos bari jeung ala kadarna. Heeh, da sugan teh moal dikieu-kieu deuleu ucu. Da tadina gerek silaturahim ka dieu teh ucu. Tapi parandene kitu tadi ge genteng-genteng ulah potong, sanajan begeng ulah digotong ya ucu. Ngeureuh nikreuh sanajan bari jeung pateuh gunung bakal aya di sahanapeun mumuncangan. Nya ucu. Tadi nama uat ka dieu teh dititah ceramah. Teu salah cing panitia da uat mah dalang. Ampun paralun-paralun narutus gunung palias narajang alas. Ari kanggo ceramah mah eta mah atos aya pakna ucu. Aya ahlina sedengkeun katerangan nyebatkeun lamun nitah lain ka ahlina tunggu kaancuranana. Ayeuna cucungik sidadan dititah ceramah nah hayang ancur urang dieu. Oh, nu matak teu bisaeun si dadan menceramah. Da gelarna ge dalang lain penceramah. Upami Pak Ustad Ahmad Subarnas tak eta payus tur kewes lamun ceramah. Malah Pak Gedang tadi geuning ceramahna ngabadug kana kalbu ngadupak kana manah kana rasa urang salareana. Takdim wa maucu ka para ustad ka para ulama komo para ulama pan eta teh pewaris nabi ucu upami teh aya ulama para guru anu jumhur bade kumaha urang apa kana bag-bagan fikih kana bag-bagan jurumiyah jeung sajabana sapina moal apal urang teh upami teh aya guru anu jumhur nu mawi urang ngadua mudah-mudahan para guru-guru urang sadayana anu masih kene aya atau upami anu parantos ngantunkeun sadayana salamina sing ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tuh. Ngiring bingah wa ka ieu pesantren Tajalidin. Nguping wartos tua ieu teh neme 3 tahun upami telepat mah nya. Saurna kitu wa. Ucu luar biasa perjuanganana para pendiri, para penggagas ieu pesantren Tajalidin tingawitan nol dugi ka ayeuna luar biasa. Lamun dina carita wayang mah ieu teh sarua jeung lalakon Babad Alas Amr. Naon ari Babad Alas Amr teh ucu? Ari Babad Alas Amr teh hiji carita dina pawayangan Panawa dititah ngababad leuweung sebagai pengganti atawa gantina urang-urang Kurawa atawa urang-urang astina. Dititah we ngababad leuweung padahal politik nadorna supaya ieu Panawa dilegleg ku dedemit di Alas Amerta ucu sing horeng cek Nabi inamal amalu biniyah sagala rupa amal-amalan kumaniat niatna Pandawa males teu ungut kalinuan teu gedag gaanginan istiqomah panceg mayeng nyerek deleg teu aya di pangeran salianti Allah la ilaha illallah. Lumampah ke Alas Amr di Babad Alas Amr memang nya ucu didinya teh dedemit jin barakasakan genderuwo suster ngeson ada meureun di dalam jin ge aya rumah sakit
ya ucu dibabad sanajan rintangan halangan cobaan cacian makian musyirik pidik jaya kaniaya dijawab ku karya dijawab ku gawe anu rancage buktina amarta sing horeng ngajeneng jadi negara anu luar biasa subur makmur gemah ripah loh jinawi aman santosa kerta jeung laharja negara madani mardutilah kahontal tah teu beda jeung ieu pasantren anu tadina leuweung geledegan leuweung angker dibabat kalayan karena Allah nyata siar supaya ngawangun masyarakat anu tiasa milarian pangaweruh di ieu pasantren geuningan buktosna ayeuna luar biasa tiasa ngawangun pasantren anu agreng ieu wilujeng uak ngiring bingah keprok kanggo pasantren Tajalidi luar biasa perjuangan anak ucu tadi disebutkan ngereuyeun ikhlas sanajan bari jeung pateuh gunung bakal aya di sana pun mumuncangan ngan cing yakin samemeh menang peurah kudu peurih heula samemeh ngakeul kudu ngakal heula samemeh ngarih kudu ngarah heula bukti kalawan nyata ayeuna pasantren ayeuna santriwan santriwatina heuh di mana di meni mudah-mudahan jebolan-jebolan ti Jalaluddin Sadayana ngajantenkeun kiai-kiai anu jumhur mencerdaskan kehidupan bangsa. Amin. Wah, amin. Oh, bagja ucu watepang di dieu. Santriwan santriwatina karasep purgareuli. Ibu-ibu na oge sami sareng bapak-bapakna geulis jeung kararasep. Atuh nini na parewet ucu di mana-mana itu dakwah mah di desa ukur derma ucunya dakwah mah tadi dakwah nama parantos apan ku pangaresana Bapak Ustadz Ahmad anu sakitu merelena wani na tah kitu ucu dulu ari kaluarna ti ajalil mahfud ma ucu wani karena bener sieun karena salah eueuh nektong ucu sanajan nada heuras tapi geuningan kulantaran kurunyungna ti ditu teu nepi kana hate teh ucu nya anu nepi naon hikmah nu karasana ucu tah nu matak mudah-mudahan urang dia pasantren urang nanti Tajalidin oge santriwan santriwatina ngalahirkeun manusia-manusia anu pinuh ku hikmah ucu amin ya rabbal alamin cu bulan dan mereka hebur di dia telen uak wae deuleu ucu ih ari silai da ieu pasantren teh teu leupas tina seni ya ucu sabab ieu ucu dengan ilmu hidup bakal jadi mudah ku agama hidup bakal terarah ku seni hidup bakal indah tah ari seni teh endah sedengkeun Allah pangeran urang anu disembah ku urang teh mika cinta kana kaendahan ucu tah nu mawi kitu luyu jeung ageman urang sadayana nyaeta urang Sunda martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana lamun budayana awut-awutan bangsana ge moal terusak ngiring binga ucu saaliran sakocoran sajalan pasantren ieu sareng dunia pawayangan sanaos kamari cenah aya nu teu meunangkeun urusan wayang haram keun bae tong dilawan datenya hoeun nya ucu lamun aya nu nanyakeun bener wayang teh haram bener bener meh teu pasea nah cenah bet haram lamun dibabukeun makan hulu sia nya ucu atawa ieu wayang dijual duitna dipake masang togel eta haram
hari dipakai kieu mah siar jeung deui wayang mah ucu da teu jiga jelema naon jigana beungeut ua sakieu goreng patutna kumaha kitu wa aya gitu ayu jelema anu beungeut bodas jiga ua da moal aya ata awakna hideung meles kieu moal aya da deui aspal nya dijauhkeun ucu dijauhkeun da wayang teh simbol wayang teh bayangan kahirupan urang salarea tah eta ya ucu saras wa keun bae nu haramkeun mah da teu apaleun keun bae di mana apaleun ge meureunana tadi pan dibahas ku ustad di mana wayang teh ucu pan kapungkur penyebaran agama Islam di Tatar Jawa teh sawarehna ngalangkungan budaya anu leuwih efektif salah sahijina teh ucu diantarana Sunan Kalijaga nyaeta ngamangpaatkeun ieu wayang dipake pikeun media dakwah nepi ka ayeuna Tatar Jawa hampir 80% nganut agama Islam subhanallah jasa para wali ucu nu mata keun bae di teh baheula ge aya keneh nu kontra jeung nu pro mah eta mah biasa ilahar ilahiyah di dunya mah tong boro-boro kana wayang kakang jeung Nabi Muhammad ge teu percaya kabeh nya ucu aya wae tong borok kakang jeung Nabi Muhammad ka Allah pangeran urang loba nu teu percaya komo wayang makhlukna keneh komo wayang nyaeta dadamelan manusia kasub makhlukna kene ulah rim hariwang ulah salempang ya ucu sabab naon ieu wayang geus jadi darah daging komo cucungik si dadan mah lamun eueuh wayang ti mana nyatuna ya ucu oh gitu nya inggung kuek nepi ka ngongkoak tong boro ieu babatok si dadan nepi ka Abah Asep almarhum Aki Uwa almarhum Abah Sunaria Uyut almarhum Abah Sunaria Abah Johari lamun rek dibejakeun mah da dewek teh turunan Garut wa teh ti dinya ti Pasar Kemis lamun teu salah mah di daerah Tarogo ngatak jeung urang Garut mah sabenerna dulur baraya salarea ya ucu turunan Garut dewek teh nu matak lamun aya tukang cuanki teh dewek mengaku dulur we udah urang cuanki mah urang Garut lolobana di dieu lolobana urang di ditu teh diaku dulur tukang cuanki teh ngapoe ngaliwat ka imah ucu painga sok diborong wae wa heeh matak tukang cuanki teh teu boleh diborong we ucu dibelian ku uwa beri dianyuk oge tah nu matak yuk urang raketkeun deui persatuan jeung kesatuan nya ulah galideur ulah loba dedengean ayeuna mah ucu temongkeun karya-karya anu nyata karya-karya anu terpuji nya ucu tah di antarana naon sok ibu bapak anu kagungan putra putrina anu palai ngaguar ngeunaan bag-bagan ilmu keagamaan Islam leuwih jero sok pasantrenkeun di dieu di Pondok Pasantren Tajalidi sok luar biasa di dieu ngiring bingah uanya ucu bagja ua di dieu rek ngadua ua mah ka urang dieu mudah-mudahan urang dieu sadayana cing sararehat amin anu sehat cing sehat salalamina anu teu damang cing damang ucu anu boga hutang cing kabayar tah eta mah tarik ngadenge amina ucu atuh anu teu kagungan jodoh cing engak kagungan jodoh amin ai budak mah tong aminkeun da babingit keneh sia mah dah hoyong jodoh budak mah oke karep mah pasti menang jodohnya ucu saha nu nyaho di dieu santriwan santriwati di dieu nya ucu aya nu menang jodoh tina lalajo wa di dieu pangeran mah taufik jeung hidayah pangeran mah rupa-rupa jalanan kitu ucu pilih
teu nyang kolong ting kana waktos ucu wah hayang ngahibur urang dieu wa teh ucu. Da tadi ya panan teu lepas tina seni nya ucu. Wah hayang ngarengkenek hayang olahraga ya. Heeh. Pamenta ti Abah Sopian dulu itu. Si Abah Asep Sopian, Abah Wawan. Hayang pangrengkenekeun ku uwa cenah ucu. Etang-etang kulum sonten-sonten we. Bari ngadaguan Mang Ohang ucu. Heeh. Cik gua minta lagu sangarengkenek we hayang nigel wa teh ucu.